sebenarnya aing apa sih saran sih lancik aing teh aing nyaho aing geus umur geus kolot kieu tapi aing teh nyaho adi jeung lancik man pas sia-sia we sia aing sia aing ayeuna mendingan ku aing micin rasa kapanasan aing bae ditanyakeun ku aing sang kade deh makanya kade ayah apa saran si adik tuh bener aja di mana aku yang ditanyakan ya Han naon tadi coba naon mereka di bola mereka nang deh apa pegawaian naon pegawaian bener nggak perlu lah ini tanyakan ya bener sampai jelas ah ya jadi aing jadi dia tadi saya nya yang lagi ini kelas tadinya apa ngobrol di dia ya kan sih kayaknya kasih ya naon kan saya aja kurang jadi kembar tinggal dilancep hari sia lancep aing apa di aing ya di cek batur nah saya teh lancepna cek aing masih ya lancep aing sia cek batur gini aing pancen mah saluarna panderi aing teh heula cenah keluar teh lama adina di mana cenah mah aya deui nyebutkeun lamun anu keluar panderi eta lanceupna aya nu ngomong tuh aing teh nah yang dia adina cek aing masih ya lancep aing mending tanyakeun kami ya coba sok tanyakeun kami kalau kami di lawan tanyakeun ka cek batur ge aing teh adina coba tuh ada sia emangna adi aing mah aing minta duit oh adi dibere mah ku lancep aing adi lancep sih apaan sih lancep nah aing adina tah aing kudu bere mah kasih tapi sia yang aing sia aing wae yo eta sia-sia pa aing berarti saha tah ayeuna aing mah coba tanyakeun ayeuna kami siapa aing si adina teh yang lancep teh aing kieu nya sok sia mere duit ka aing mun sia mere duit ka aing berarti sia eta adi aing nah yang penting teh mere rokok ka aing tah berarti sia lancep aing rokok mah beda gimana pun adi mere rokok tah berarti lain bagi ka lancepna gitu sia lancep aing sok tanyakeun kami aing mah sok tanyakeun aing mah saha anu teh dulur kolot siapa aing aing tanyakeun di dulur kolot aing mah bayang aing jadi dulur ngora nya aing sarua wae embung aing ngora tanyakeun kami siapa aing dulur kolot aing mung disebut dulur kolot aing mung disebut dulur kolot tuh kamu ayam aing me tunggu kali ka dia ukarang da mi ya euy nanyakeun ya nanyakeun naon ieu cek batur cenah uing cenah adina di mana-mana ge nu bijil teh heula mah di mana-mana ge anceukna mang bijil apa ngasih saran nanti saran adi uing piraku di mana-mana ge di batur oge ya anu bijil teh heula mah ayeuna anu kembar mah anu bijil teh heula eta adi di mana-mana ge ajeul mah nu ngajuru mah kolot mah ti heula piraku ngajuru nanyakeun uing amin tapi nanyakeun uing teh lanjut apa adina nya ieu lanceukna eta adina oh cek batur cenah uing anu betul lagi adina mi di mana-mana ieu teh kana ya teh nya pokona mah teh mah lanceukna ieu we geus ambe dumuk uing mun lebaran teh mun uing adina uing menang mere bakakak uing mun main ngaji uing lan mun teh bakakak uing enggak itu ieu lanceukna piraku aing mah bakakak kasihan mah berarti aing lancep nomor aing kena nyaton adi lancep mun nyaho lancep mana adina ana mungkin dia mah aing mah lancep gitu oh aing nang bakakak kasihan sia bakakak